Aduh bos, saya non itu. Aya pi obrolan deui, Bong. Pan kemarin ngobrol tapi ka magrib. Aya masalah, Bong. Salah naon dia tuh? Masalah si Eteh. Si Eteh wae hayuhnya kamari kapengis ngobrol si Eteh mah nyaba teh. Tah eta, Bong, masalahna. Kela. Si Eteh anu nyabana nya si bos anu masalahna tuh. Lieur. Kieu, Bong. Aya sugan teh si Eteh teh nyaba teh. Hate teh mau tarik teuing. Ayeug. Nah, geuninnya hate teh asa ngeleketek we. Pikiran kumalayang asa beki gede, rasa hariwang, rasa kemelang, asa nenggang ngalangkang, Bong. Sapupeuting hese sare ngadapang nenggang tangkarak nyampak Aing ngaringkuk. tarang ngaringkuk, Bong. Urang mah du bising disebut kuuk. Ye, syukur atuh nya kumanya. Lain, itu juga si Ciong. Jika nu akrab gitu, palingan tara nyamper ulin. Palingan boga batur anyar. Lain si bos nepi ka kituna. Teuing atuh, Bong. Geus kieu teh bingung sok kudu kumaha. Tah menurut maneh urang kumaha? Si kurang mah menempo si bos dina kaayaan ayeuna nya. Si bos teh keur dina kaayaan gelo. Etah maneh ngomong padu locot wae. Itu jelema masih ngagelem keneh we sekiwari. Teuing atuh bos, da urang mah lieur kepikiran oge. Paling ngopi. Ngomong-ngomong soal kopi, jadi inget kata kopi, Bong. Kumaha gitu, bos? Akulah ketiadaan yang kau lupakan di balik ampas yang membekas pada secangkir kopi yang kau tinggal pergi. Bahkan pikiran anu tarik oge jeung hate nu capek jika kieu ge bisa hade cukup secangkir kopi plus senyuman si Eteh nu manusiawi. Bong. Kadieu lah. Kadieu. Geuning maneh put. Kabeneran lewat. Nempo maneh jeung Sema. Urang hampir kepo. Nya Sarah jika akrab gitu. Tadi ngobrol jeung urang. Nya. Tah teteh tukang lagi. Hah? Tukang tagih? Mana ya boga tunggal kana tuh? Ngecek geuning. Manet bisa akrab gitu nya kumaha caritana? Panjang nu caritakeun mah. Geus lah tong aya bayangan. Caritakeun we al kisahna. Okay. Ringkeskeun we. Okay, jadi kieu nya. Si bos teh boga hutang. Apal meureun maneh si bos lamun boga hutang tara cicing di imah? Ya bener. Terus? Tah, sok aya si Eteh na wae. Maneh oge apal lain. Apal naon? Apal lain pesona si Eteh, matak lekok tuur. Oh, nya. Jadi si bos benguk tah. Begitu nempo si Eteh langsung. Nah, bro, da si teh mah matak lekok tur. Lain. Kumaha tuh? Naksir. Jatuh cinta lah. Bogoheun. Nya tuh tertempo ayeuna. Pake geloan. Gawat ieu mah. Si bos kudu dibejaan, meh apaleun. Laksana ngaranda. Bos, gede ieu mah. Coba dua deh. Naon atuh gede? Masalah, Bos. Masalah naon deui? Masalah si Eteh. Kapan urang jeung Eteh maneh mah keur masalah? Nya, tapi maleuwih. Gawat, Bos, berdampak buruk. Bahkan bisa berujung karena perceraian alias talak. Kumaha ieu teh urang mah teu paham, simpuguh caritana.
Jadi kieu bos, kamari teh kan urang aya rencananya rek nepungan si Ete jeung si Ciwong. Nya, Tah, urang kamari upang jeung si Ciwong. kumaha cenah? Si Ete teh nyoba cenah. Hah? Nyoba karang? Teuing da si Ciwong nage teh bebeja. Gening teh bebeja. Kapan urang masih salakina keneh? Mana kitu ge si Ete geus teu nganggap si bos teh salakina meureun. Neng. Buat kelewas gitu. Put, kumaha lamun di panyabaan anu bogeun ka teh maneh? Bener-bener cilaka ieu mah. Pasti bos, sabana bogoheun. Ah, mana masuk kalak anjing sieunan geuning. Lain jeung sieunan bos, tong boroning di kota, di lemur ge aya nu ngudag-ngudag si Ete bos teh. Tah, eta masalah kaduana. Kela maksudna masalah anu kadua kumaha? Tadi urang nempo si Ciwong, kedua jeung Sema. Da urang keponya bos. Balik teh ku urang dipegat si Ciwong. Nya saha eta Sema? Terus menjadi masalahna. Tah eta nu jadi masalahna, Sema teh kagegeloan ku si Ete. Hayangan ka teh maneh. Nya kitu we bogoheun. Ngajak ngesang gitu cara nama Put. Urang mana jadi mana Put? Teuing da ku teu mesti nanyakeun, tapi sering ka dieu cenah. Apa tuh rupana? Nya apal tuh? Put, di mana orang bisa adu harapan di manehna? Tungguan wae sukan bos, udah hampir moal poe ka dieu. Oke. Kebenaran ayah buat jalan aboy. Cepot. Si Teteh kok nyoran sakara cepot-cepot gitu. Nyaka didinya cepot apa nami teh? Cepriana teh alias cemput, sanes cepot. Oh, nyakara. Bade ka mana teh? Buku ieu teh bade milarian aboy. Nyalengit kitu mah di pelarian teh. Mohon ngaleungit sareng sagalana. Sagalana kumaha tuh teh? Sagalana sareng janjina, tanggung jawabna sareng lalakina. Kumaha tuh nya asa keder teh? Keder bah manana? Eta belah lalakina cenah. Nya kapan aya nu ngaranna lalaki mah nya Put? Tepat kana janjina, tanggung jawab kanu naon anu diucapkeunana. Sementara aboy mana janji rek ngawin, janji rek ngalaki rabi. Buktina nu kitu nu ngaranna lalaki teh. Nya bener teh lain lalaki. Ayeuna aboy teh karasa ngajauhan. Nyakeun bae atuh teh, ngajauh oge datangna ge teu wau. Atuh ngeunah teuing manehna cok leos wae. Atuh pamisi bos teh keur ngawin mah, urang ge siap atuh teh. Siap naon? Siap ngawing teh. Mau nya teteh kawin jeung cangkilung. Edas, cangkilung cenah. Teh sok sanaos urang kaayaan kieu, tapi dijamin teteh dedeieun ge. Di dieu naon maksudna? Nya dedeieun teh, teu kok ngalilir. Aduh Put, abang cangkilung. Ya Put, aya nu ngaranna kawin teh lain saukur terus kana kitu. Loba hal nu leuwih penting teh eta. Salah sahijina tanggung jawab. Tanggung jawab nu jadi pamajikan ka salakina, kitu oge sabalikna, salaki ka pamajikanna. Lain jol ngajak kawin wae, kan sagala ge kudu aya dasarna. Matak daek diajak kawin ge karena bogoh, lain padu kawin-kawin wae dalin hayam.
leles teh. Put Mang Penglagas warga nela ulin kemeh geus kawin teh teu ulin teuing. Punten nya teh. Pan teteh nyaurna meni saya kadangunanya. Tapi ai tetehna Put sanes contoheun teteh mah teangan contoh manu hade teteh ge kadukung ngagugu nafsu tapi kasalaki batur ge udah tapi da kumaha geus kagok ancruk. Intina mah ulah jadi jalma munafik komo sesuci mah da urang teh sarua pendosa nu bercita-cita hayang asup sorga. Tosnya Put teteh bari milari kabumina dan ditelepon begitu aktif. oh mohon mangga teh. Abong hirup rea nu aya. Asa nenggang ngalangkang bong sapupeuting hese sare angka rak eng asa nenggang ngalangkang asa Intina mah ulah jadi jalma so suci tiba